Sajarah Gunung Padang. Gunung Padang mangrupa situs ngalitik panggedna di Indonesia, ayana di Desa Karyamukti, Kacamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Situs ieu dipikawanoh minangka salah sahiji peninggalan peradaban kuna anu dipercaya leuwih kolot batan piramida Mesir. Papanggihan jeung panalungtikan awal situs Gunung Padang munggaran dilaporkeun ku Krom arkeolog Walanda dina laporan Oudhed Kundig Erslag. 1878 panalungtik ti Pusat Panalungtikan Arkeologi Nasional Puslit Arkenas ngayakeun panalungtikan satuluyna sanggeus kapanggih deui ku warga satempat. 1880 situs ieu mimiti narima perhatian ti arkeolog jeung sejarawan kusabab ukuranna badag sarta unieunes struktur batuna. Struktur jeung karakteristik situs Gunung Padang legana kurang leuwih 25 hektar ngajadikeun eta kompleks ngalitik panggedna di Asia Tenggara. Batu ansip disusun dina ormasi anu ngabentuk teras, sarupa jeung piramida steped. Struktur berlapis, dumasar kana studi geosika, situs ieu diwangun ku sababaraha lapisan anu nunjukkeun kagiatan konstruksi anu lumangsung dina sabaraha periode anugda. Hasil panalungtikan modern tahun 2011-2014 tim musibah kuno di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ri ngalaksanakeun panalungtikan ngagunakeun metode georadar, geolistrik, jeung core drilling. Hasil panalungtikan struktur Gunung Padang lain ngan ukur dina wangun piramida teras, tapi boga rohangan di handapeun beungeutna. Umur lapisan pangkolotna hasil uji karbon C1O4 diperkirakeun 20.000-25.000 tahun katukang, leuwih kolot ti peradaban Mesopotamia jeung piramida Gia di Mesir. Indikasi Gunung Padang teu lain gunung alam, tapi mangrupa wangunan jieunnan manusa anu kacida kolotna ungsi jeung harti Gunung Padang dikira-kira mangrupa puseur spiritual atawa tempat ibadah dina zaman ngalitik. Cai mibanda struktur astronomi anu ngamungkinkeun peradaban kuna ngagunakeun situs ieu pikeun nitnan benda langit. Hal ieu dipercaya mangrupa bagian tina peradaban Sunda kuna atawa malah peradaban heubeul sam zaman Karajaan Tarumanagara. Kacindekan Gunung Padang lain saukur situs ngalitik biasa, tapi bisa jadi peninggalan peradaban maju ti zaman prasejarah. Panalitian satuluyna masih dilaksanakeun pikeun ngungkapkeun saha-sahana nu ngawangun situs ieu, teknologi nu digunakeun, jeung kalungguhanna dina sajarah Nusantara jeung dunia. Kacindekan Gunung Padang dina mangsa nu bakal datang Gunung Padang terus jadi objek panalungtikan metode, kalawan loba potensi pikeun transformasi pamahaman sajarah peradaban manusa. Dumasar kana hasil temuan sajauh ieu, aya sababaraha kamungkinan kacindekan anu bisa dicindekkeun ngeunaan masa depan panalungtikan sarta pamakan situs ieu. Gunung Padang minangka bukti peradaban kuno lamun panalungtikan salajengna ngabuktikeun yen Gunung Padang geus heubeul leuwih ti 20.000 tahun, hal ieu bakal ngarobah sajarah peradaban dunia. Ayeuna, peradaban pangkolotna anu diakui secara resmi nyata Mesopotamia kira-kira 5.000 tahun kapengker. Lamun Gunung Padang leuwih kolot, mangka Indonesia bisa jadi puseur peradaban kuna anu kacida majuna. Situs arkeologi kelas dunia kalayan panalungtikan anu terus-terusan, Gunung Padang tiasa diakuan salaku situs arkeologi kuno anu panggedna sareng pangkolotna di dunia. Situs ieu berpotensi janten situs warisan dunia UNESCO ningkatkeun daya tarikna salaku tujuan wisata sajarah sareng pendidikan global. Potensi panalungtikan ilmu jeung teknologi kuna kana teknik pangwangunan Gunung Padang bisa ngungkapkeun teknologi anu digunakeun ku karuhun urang. Upami leres aya rohangan bawah tanah atanapi teknologi geopolimer dina batuan, ieu tiasa janten buktiin peradaban kuno Nusantara gaduh ilmu arsitektur anu maju pisan. Konservasi jeung tantangan kahareup ancaman karuksakan pertambangan ilegal, bencana alam, atawa eksploitasi teu tanggung jawab bisa ngaruksak situs ieu. Bukti ilmiah dibutuhkeun panalungtikan multidisiplin anu langkung ketat supados klaim ngeunaan umur sareng ungsi Gunung Padang tiasa ditarima ku komunitas ilmiah internasional. Manajem pariwisata lamun dikokolakeun kalawan had,
Gunung Padang bisa jadi tujuan wisata arkeologis unggulan di Indonesia. Gunung Padang boga potensi pikeun jadi salah sahiji pamanggihan arkeologis pangpentingna abad ka. Lamun panalungtikan dituluykeun sarta papanggihan anyar leuwih nguatkeun hipotesa ieu teu situs jieunan manusa pisan kuna, lajeng sajarah dunya, sarta khususna peradaban manusa, bakal perlu ditulis ulang. Indonesia bisa jadi boga peran gede dina peradaban dunya di zaman baheula ti urang sadar. Ngaguar filosofi nu aya dina struktur bangunan Gunung Padang. Bangunan Gunung Padang susunan terasna aya 5 ieu aya hubungan sareng ajaran filosofi Kasundan. Nyaeta 4 kalima pancer. Ajaran dulur 4 kalima pancer mangrupa konsep budaya jeung spiritualitas Sunda anu patali jeung kasaimbangan kahirupan. Dina ajaran ieu, manusa dipercaya boga 4 sadulur-dulur 4 jeung pancer puseur atawa diri. Harti dulur 4 kalima pancer dulur 4 dulur, 4 sadulur ieu ngalambangkeun unsur-unsur nu marengan manusa ti mimiti lahir nepi ka mulang ka alam. 1. Getih-getih 2. Cai-cairan ketuban 3. Napas udara 4. Sumsum roh batin ieu 4 unsur tesok aya dina kahirupan gaib. Kalima pancer kalima nyata puseur pancerad nyata diri manusa salaku puseur kahirupan. Manusa kudu bisa ngawasa dulur 4 sangkan hirupna saimbang jeung harmonis jeung alam katut spiritualitasna. Ilsaat dina kahirupan ajaran ieu ngajarkeun yin manusa kedah ngajaga kasaimbangan antara jasmani sareng rohani, jasmani sareng spiritual, og hubungan sareng batur sareng alam. Upami aya anu ngartos sareng kokolakeun 4 unsur ieu kalayansa, hirupna bakal harmonis sareng tentrem. Ajaran dulur 4 kalima pancer sering dipatalikeun jeung karian lokal Sunda dina ngajaga kaharmonisan jeung alam, karuhun, jeung ajeng spiritual. Konsep 4 elemen primer, bumi, cai, angin, jeung seuneu, kapanggih dina loba tradisi agama jeung kapercayaan di sakuliah dunya. Unsur-unsur ieu sering dianggap unsur dasar anu ngawangun jagat raya sareng kahirupan manusa. Kieu kumaha unsur-unsur ieu dipikaharti dina sababaraha agama jeung ajaran spiritual, dina Hindu jeung Buddha dina Ilsaat India, konsep Pacamah Beta atawa 5 unsur dasar kaasup spasi terdipak pikeun ngajelaskeun asal-usul alam semesta. Bumi lambang stabilitas, kakuatan isik, jeung awak manusa. Apah cai ngalambangkeun kalenturan, mosi, jeung aliran kahirupan. Teja seuneu ngagambarkeun energi, gairah, jeung transformasi. Yu angin melambangkan gerak, pikiran, jeung napas kahirupan. Kater ruang angkasa unsur kalima anu nyertakeun sagalana. Dina Buddha, konsep ieu obmankeun peran dina pamahaman awak manusa jeung kasaimbangan energi dina semedi sarta kasatan. Dina Islam tasawu ilsaat Islam sababaraha tradisi dina Islam, utamana dina tasawu jeung ilsaat Islam, og nyoko kana konsep 4 unsur ieu dina pamahaman ciptaan manusa, lan manusa diciptakeun tina taneus. Al-Hijr 2:6. Cai mangrupa sumber kahirupan. Al-Anbiya 3:0. Angin roh anu niup ka manusas. As-Sajdah 8. Seuneu mangrupa sumber tanaga jeung oge unsur ciptaan jins. Al-Hijr 2:7. Konsep ieu og mindeng dikaitkeun jeung alam manusa, bumi salaku tenang, cai salaku emosi, angin salaku pikiran, jeung seuneu salaku gairah atawa kahayang. Dina kapercayaan urang Sunda dulur 4 kalima pancer dina budaya Sunda jeung spiritualitas Nusantara, 4 unsur ieu mindeng dipatalikeun jeung dulur 4, nyata, bumi ngalambangkeun awak jeung kasaimbangan jasmani. Cai ngalambangkeun parasaan sareng hubungan sosial. Angin melambangkan pikiran jeung eling. Seuneu ngalambangkeun sumanget sareng nergi kahirupan. Manusa dianggap salaku pancer tengah, anu kudu nyaimbangkeun 4 unsur ieu pikeun ngahontal kahirupan anu harmonis. Kacindekan konsep bumi, cai, angin jeung seuneu dina sagala rupa agama jeung kapercayaan ngalambangkeun kasaimbangan dina kahirupan jeung jagat raya. Unggal unsur boga peran dina kreasi, spiritualitas, jeung alam manusa.
Dina ajaran mistis, ilsaat, jeung budaya, pamahaman elemen ieu mantuan manusa ngahontal harmoni jeung dirina, batur, jeung alam.